Pasker tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari-askari teh abri polisi. Hei abri, ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1, titiknya belah sana, 2 sana, 3 sana. Dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan Panglima ngatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Dan Panglima mah teu nyahoun Medan. Atuh teu nyahoun Panglima mah di mana Pasar Kemis teu nyahoun, di mana Cikupa teu nyahoun, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nya teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan dena kadi oh iya hiji nu belah dieu. Kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya, "Ki, di mana tempat hiburan, Ki?" Tempat hiburan di mana ya, Ki? Ya kan tahun baruan, Ki. Tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung pituduh aki-aki pengkolan aya imahnya na kaditu bener aya nu ngeplak. Sial kuburan ieu mah. Cak Panglima aing geus datang deui ka si Aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dieu nya, Ki. Ulan. Tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak anak. Pengkolan di dieu imah eta imah Aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan, Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan. Cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan, sangkilang di luhurna ge geus dimat komo ka handap. Ngaco si Aki. Manya kuburan tempat hiburan. Sakali deui Ki. Kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan. Geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho ieu. Jejak arahna ieu ka mana ieu? Tempat hiburan camat di daerah dieu. Eta tempat hiburan. Ulah macam-macam Ki ka ditampilin. Kugu eta buaplok. Alhamdulillah cak si Aki. Mah karak ditampilin alhamdulillah cak Panglima. Kuat amat nih budel mah ya. Kencak wa disian. Ki, tempat hiburan di mana? Eta di dia. Tampilin deh kencak. Jok ya. Alhamdulillah. Di talian si Aki. Tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain. Jeung ulama tak lain. Lamun kiai ieu atuh aing bahaya cek. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa? Aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, Raja langsung nangkep. Wah. Cak Panglima aing ya bahaya ieu. Cium tangan Raja. Kiai. Wah bener bae. Cilaka aing, cilaka. Cek Tuan Raja, buka.
tuh bener. Asana nasib aing mah ieu mah diturunkeun ka jero dibuka dihormat ku Tuan Raja didiukeunana di tempat tamu anu istimewa tempat tamu naon kitu penggede nyana di luar kieu nasib asana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi panaing mah nu jelas ndek laporan bae ke Tuan Raja. Dan dek mangga Tuan Raja. Nyaho teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumaha dina? Coba ka laporan kunaon mah dina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mah ngahinakeun anak? Abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo. Kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya kaki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nya kuburan. Bener Kiai nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan Raja jeung Panglima ku bodoh-bodoh teh. Tuh Kiai mah kos kitu. Raja tinggal raja di bodoh-bodoh. Atuh bongan nyana nanyakeun anak kula. Sedangkan kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot pasti luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan. Kata mah lain jelema jurig kos kitu mah. Kayak geus stop Raja. Stop. Acak-acakan dia urusan dia. Ibrahim bin Adham geus. Aya nanya hiburan ka budak ngora. Kanu teu nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan. Tah Panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyaho sia. Aduh, Dan amankeun Dan. Tapi asup ka jero hate Tuan Raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Tah, jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Teu pamrih dekasah sebab naon? Eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbang mah luruskeun itina. Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh. Ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan-hiburan? Tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan. Ieu ngaranna jelema katulimbang. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbang. Cenah eta mah Ki Haji katulimbang. Cenah eta mah pamarentah, patulimbang, bin katulimbang. 3 kali bin tah mah geus. Katulimbang di Indonesia ku ari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun ka hareup mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbang. Lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbang bin sabaraha bin eta katulimbang lain cak ulah cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbang cenah hirup mah atuh geus kolot mah tah hiburan teh ka kuburan. Cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha hehe deuk geus kolot mah deuk ka mana deui mun lain ka kuburan sedangkeun di kuburan kapanggih jeung Allah
kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat, di kuburan mah teu kudu salat. Di dunia mah urang kudu maca Quran, di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa, di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mutasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bawa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dieu bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pun gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta kieu kos kitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah wari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah sakumaha raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona henteu ieu mah neuk dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teu hayang lantaran ngahormat teh ku ari teh lain ti awal sebab kuari bagus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat lu teh dikayohkeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun deuk kahormat deuk nu wau ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawan karak dihormat deuk kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja gesak raja tuh gara-gara sia si panglima apalah ya nasehat cek ya gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu kula mah dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ieu lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bae jeung panglima sia cia tuh kula bantu ya di jalan kapanggih euy jeung wakil panglima stop berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu make bintang minimal bintang 7 puyang-puyang sia nya nama cicing saya abdi hamba Allah yang ngaranan sa hamba Allah bae sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener nista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui talian diseret deui ka istana lapor ya cek Tuhan raja abdi mau sakitan saya teu beres si jelema ya bau udangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kakarek balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek lan aja ke aya perihal naon deui nangtung dieu ke lapar coba lapar tah kunaon yen mantak diseret abdi menghormati tuan raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah
ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara. Wah, temenang sambarangan asup ka istana jelema cumplang campling, tapi tetep kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah. Tanya kedua kali deui saha hamba Allah. Cakula hamba Allah ge boga ngaran. Lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja. Tetep cak nyana hamba Allah. Ieu kan merupakan penghinaan. Masa hamba Allah bae. Kiai cek tuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran. Kok hamba Allah bae? Eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam. Ia adalah pengakuan hanya hamba Allah. Justru kula mun ditanya na lain ku macem panglima, mun ditanya na lain ku raja, mun ditanya na lain ku wakil panglima, kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam. Komo ditanya ku murid kula, komo ditanya ku rakyat mah, ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam. Nu matak teu ngaku kula nyana ngomong tidak tahu kamu ini wakil panglima, sombong amat. Untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deh ke istana. Tah titik cek Ibrahim bin Adam. Raja ulah ngerasa jadi raja, panglima ulah ngerasa jadi panglima, kakarak jadi wakil RT. Ya wakilnya na sombong jasa. Kamu tidak tahu saya wakil panglima? Mana etika Islam apa kudu kitu? Rakyat tadi urusan ngaku panglima, rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima, rakyat tadi urusan ngaku raja. Dek kerajaan saha jurig. Tuh, jak raja pan kieu deui wae. Blabe ieu mah ya. Lepaskan deui. Cek wakil hampura tuan raja emang tadi geus gede. Tes dia. Tadi sanu nyeret panglima. Tuh sia kan. Silih salahkeun panglima jeung wakil. Geus balik deh, balik Ibrahim bin Adam. Tinggal raja, panglima jeung wakil. Urang kumaha ya geus kieu. Urang dinasehatan ban lain dinasehatan teh mah dicarekan ngaranna. Atuh terserah raja cak panglima teh. Berarti urang di mata rakyat teu bagus. Berarti urang di mata rakyat sombong. Berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub. Nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang, rakyat orang supaya kondusif deui. Yang capek ngadenge kondusif. Di koran kondusif, di TV kondusif. Komo orang Golkar moho negara kita alhamdulillah kondusif. Bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif. Ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasib. Wahai panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan-hiburan, ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim, sebab negara orang negara Islam. Hentikan hiburan, ganti doa bersama. Kakarak, rakyat luar biasa menyambut instruksi raja. Urang mah ulah jauh presiden heulana atuh bupati-bupati jangan milih ente pan. Nyaputnya mahal kan eta nebusna maka sabaraha duit. Coba atuh nasehatan bupati anyar cek urang. Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah atuh. Jangan ente kan milih tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan. Oh sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Cak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan semau-maunya aja. Wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu. Babuk habak ku rel nu kos. Coba nasehatan lurahna. Oh lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu ka camat kos kitu ka bupati kos kitu mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasib. Akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana asli embung dibere hadiah.
asli embung diantarkan dipuja-puja istimewa lamun kos kitu dakwah teh mun teu diojol jeung pamere teu diojol jeung hadiah rapi dakwah teh nah ieu lah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener tapi geuninganan teu darekeun kana bener oh urang nasehatna ojol lamun nu ngundangna nu sugih nu bebereana gede buleudna lamun anu ngundang ka daerah mana ye daerah anu mah malah maka dia mah keur ieu ge 200.000 na naonan beak tekor atuh aing teu mal narima deui dakwah naon teh kos kitu teh nah ieulah di negara urang teh brok teh geus ti mimiti pedagang pemerintah nomor 1 pedagang petani brok ka kiai-kiaina brok kabeh tapi orang masih aya kesempatan ja Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa urang sadar bahwa di diri urang loba salah loba dosa pemerintah sadar ku dosana pedagang sadar ku dosana petani sadar ku dosana karyawan sadar ku dosana kiai santri sadar ku dosana mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari mantak naon amin endek moal sia walahu ashabu yad'unahu ilal huda itina cek babaturan ye ka dieu ye tapi pala yujibuhum tiraek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna hudallahi huwal huda sanyana pituduh Allah yane agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam Kristen dolal Yahudi dolal Protestan dolal Katolik dolal Konghucu dolal selain daripada Islam mah wal huda ialah Islam selain Islam dolal sasar salah urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh bisa wa urang umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut marane kabeh salaladar marane kabeh pasrah li rabbil alamin nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linus lima ay aslimu kahiji nomor kadua bi annakimu sholat supaya aranjeun ngalaksanakeun salat wattaku jeung kudu sararieun aranjeun kabeh ka Gusti Allah wa huwallazi ilaihi tusyarun Gusti Allah teh nu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab dirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salira di dunia urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salira di dunia nyokotna ngalana ngahasilkeun meunang ti mana digunakeun ka mana nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia ieulah nu bakal dihisab kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkeun ciri urang diperbandingkeun antara bener jeung salahna sungut urang irung urang kabeh awak urang nah ieu bakal dihisab engke ialah wa ilaihi wa huwallazi ilaihi tusarun
bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di masyar urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah ditu bakal neuleuh jembatan Shiratal Mustaqim seuneu ngagedur-gedur belah ditu neraka ke aya surga nu bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim berarti lulus ka surga nu teu bisa nyebrang ieu bakal sing jarungkel ka neraka setelah dihisab Masya Allah. Mudah-mudahan orang kabehan nu hadir di dia khususna umum mama dulur-dulur orang muslimin wal muslimat bapak orang aki orang keturunan orang anak-anak orang jeung tetangga orang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditenden dina tempat anu mulya ku Gusti Allah yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala di kuburanana lega jeung caang di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladzi khalaqas samawati wallahu a'lam.